Sampurasun barudak tepang deui sarang emak sarang endul anu kasepean nya dina dinten ieu urang sasarangan deui diajar pangandika Gusti dina Matius pasalna anu kagenep ayatna anu ka-8. Nah, pangandika Gusti dina dinten ieu ka urang ngemutan yen dina waktos urang bade nenendah ka Gusti disebatkeun kieu. Jadi kieu bae unjukan teh nun ama di sawarga mugi jenengan ama anu suci dimulyakeun. Mak. Ari jadi emut ka Bapak Abdi. Nya. Bapak man ningali Bapak Abdi teh. Tadi teh asa ka kebon meureun. Nya endul teh di piwara ngabantuan Bapak di kebon. Geuning bager pinter pisan endul teh. Apaan Bapak nagenya Kak Endul? Nya sae leres kedah kitu. Bapaknya ka endul oge kedah hormat ka Bapak kedah nyaah ka Bapak. Ari ieu nu nembe kumaha disaurkeun teh ama teh Bapak teh nu mana ieu Bapak saha? Ka Gusti, urang teh di Widian nyebat ka Gusti teh ama. Ama teh Bapak? Ama teh Bapak. Oh. Kumargi Gusti teh nyaaheun ka urang. Nuhun. Janten urang di Widian nyebat ka Gusti teh upamina nada teh nun ama, nun Bapak. Sapertos kitu nya kumargi supados hubungan urang teh raket sareng Gusti sapertos endul sareng Bapak Endul. Jadi ngaibaratkeun urang salaku manusia jeung Gusti Allah teh ibarat bapa jeung anakna. Oh. Kan Nul oge sareng Bapak Nul siga tadi. Aya nyaah ka Bapak, bapaknya ah ka Nul, Nulnya ah ka Bapak. Tas sapertos kitu oge sareng jadi Gusti. Itu jadi mun urang mah nya mun urang naneda ka Gusti nyebatna oge tiasa nyebatkeun Bapak. Bapak atanapi ama sapertos itu di piwarang ku Gusti urang teh nyebat ama teh. Kumargi urang atas raket hubunganana sareng Gusti diangkeun janten putrana. Hebat berarti mak berarti urang teh putra Gusti. Gitu kumaha supados urang terang yen urang teh putra Gusti nya kedah percanten ka Gusti. Berarti mak upami kitu urang salaku anakna anak Gusti anak Bapa di sorga ngagaduhan hak sareng kewajiban atuh. Tah leres. Naon bae naon cing kawajibanana upami Nul ngangkeun putra Gusti. Nul gaduh kawajiban salaku putra Gusti kahiji tadi saur Nul teh kedah raket sareng Gusti. Kumaha carana? Ngadoa. Saja biti ngadoa naon deui? Muji Gusti. Oge kedah rajin atanapi leukeun ngaos kitab suci. Sareng ibadah. Sakala minggu. Tah, sapertos ayeuna ngabartosan rencangan. Kan ieu urang sasarengan diajar pangandika Gusti supados urang aya hubungan anu raket sareng Gusti. Urang tiasa nyebat ka Gusti teh Bapak. Tapi mama kan dulu teh seueur kalelepatan. Nya. Sok ngalawan ka Bapak, sok ngabohong, baong. Masih kene tiasa kitu pami kitu mah. Ayeuna kieu Endul sok ngabohong ka Bapak. Nya. Upami Endul ngangkeun dihapunten da ku Bapak. Dihapunten. Tah sami. Upami Endul ngaraos gaduh kalepatan, dongkap ka Gusti nyuhunkeun dihapunten. Oh. Supados dosa-dosa Endul atanapi kalepatan Endul oge dihapunten. Kan Gusti mah nyaah maha welas asih. Nya hebat Gusti urang hebat. Nya kumaha we upami urang henteu ngangkeun nya bade kumaha dihapuntenna oge. Nu mawi urang kedah ngangkeun dongkap ka Gusti nyebat ama tadi. Nun ama anu maha suci Endul nyuhunkeun dihapunten. Kan Gusti anu langkung ti payun atos nyayogikeun kasalametan ka Endul. Carana kantun Endul anu dongkap ka Gusti.
Tapi Gustina baris nampi endul sanaos endul seueur dosa mah. Tangtos nu penting Endul dongkap ka Gusti nyuhunkeun dihapunten ngangken sagala kalepatan Endul. Berarti pamikitu mah Bapak urang teh Allah itu teh kasihnya mah. Kasih sifatna kasih henteu ngabenten-benten adil. Gusti Allah mah sanaos seueur kalepatan urang upami urang dongkap ka mantena nyuhunkeun dihapunten ngangken sagala-gala dosa urang tangtos dihapunten kumargi Gusti urang mah maha kasih. Anu mawi tadi oge ngawidian urang nyebat anjeunna Bapak. Tah eta. Berarti Bapak Endul anu disebut Allah Rama teh sami jeung Bapak Narerencangan Endul. Nya henteu atuh. Oh, Ai Gusti Allah Rama urang di sawarga mah maha kawasa. oh Bapak Endul mah Bapak Endul mah anu dianggap ku Gusti kanggo menyikanya Endul di alam dunia unggul eta mah. Hartosna urang ge kan menjadi Bapak urang oge kedah hormat. Kedah tetep hormat. Aduh, mah pan Endul dipiwarang ka kebon. Tah engal atuh. Nya. Karunya Bapak Endul. Endul bayunan mah atuh itu. Pamitan heula atuh kararencangan. Ayo. Nya. Kararencangan maranganya Endul bade ka kebon heula cenah. Nya. Nya bade ngabantosan bapakna. Nya. Mangga atuh sadayana wilujeng tepang deui. Gusti Yesus ngaberkahan. Gusti Yesus ngaberkahan. Hayu mah, Hayu. Dieu.